tinggal heula di setelan anak ngunci sama kebon sarua di Pak Haji ayeuna rek meres da bani susunan geus tumawon udah atuh siang haneuh cek aing oge kudu udah alah Ami kemana? Guys, ayeuna aya di 12 pancuran. 7 mah Umi Elpi. Iya 7 sumur. Ya mah 12 pancuran cenanya ieu teh berkhasiat naon lah di dieu teh nya. Obat oge. Hah? Obat. Obat. Disediikeun teh nya bener teh. Iya, mudah-mudahan nanti jadi obat gitu ya. Besok penasaran abi mah lamun henteu dilakonan. Yang namasan ujang. Nya terus. Yang namasan nya ujang. Ami mah terus aku kudu nya mandi maksudnya ujang rek dah mandi. tiris Ami jeung hujan jeung tiris. Nya bae tamas lamun Ami rek mamakan aqua. Andai. Yuk nya urang biasanya tadi ya tempatnya yang itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ternyata. Ujang dimimikian tuh dia. Emang kudu dua alasan nama? Ya kan sebatanya panjuran 12. Terus lamun tamas 12-an nah kudu ditamaskeun. Duka teh teh gitu apa gitu. Hah, nah duka teh teuing anu kumaha sok? Sabodo. Cuma geus kumaha Ami ujang mah. Nah gitu. Kumaha indung we. Ku indung rek kita lamun kieu kudu lama saya kabeh di hiji 1 12 lamun ujang nepikeun ka 7. Pasut deui gitu. Jadi kudu mimitian di. Iya. Tah, kan dimimitian di dieu. Dia pasut. Apa ini tong dibukakeun bae we? Terus kumaha? Enggak Bakal atuh. Terus lamun ieu bakal kudu tujuanna latihan 7. Teu kudu. Hiji we. Nu saklot ieu na teh ngajawabna teh mang-mang gitu. Itu pol. Nya. Keluar kumaha kita kumaha ini. Nya sok atuh manu ieu. 12 nama. 12 nama. Akan cukup naik. Tabar aya sadayana pokona mah ieu kudu ti 12 pancuran teh nya. Mudah-mudahan sing jadi obatnya. Iya. Amin. Amin. Udang geus di naonnya? Si beungitan. Si beungetan sugan we juga aya nu ngongkosan ka London. Ngarep eta mah. Perjalanan. Ya.
Misteri pancoran 12. Pancuran 12. Tah nu bieu. Nah. Tuh kan berkelana ka dieu. Tah itu ini amang. Ieu kuncen 12 pancorana. Geus marasapi geus. Geus. Bieu ka pancoran. Geus. Naon deui tinggal. Tinggal di bahanan we balik. Oke, pokoknya mah tinggal we rebona amih kumaha dina motor. Aya bahan make pangais. Can amih nunutan dina motor teh. Can di bahanan kembang sakitu ngahunyudna. Ari amih beuki susu eta. Sunah rayud. Lain susu nu tadi. Beuki lah. Tah, ini hasilnya Tara. Eta susu Pak Haji nu bieu. Selain susu paji, susu sapi. Susu sapi anu bieu diperas jeung Pak Haji. Heeh. Oh, geus bisa dikonsumsi ja. Anda nyanya atau ami tinggal langsung ditahir. Tahirin. Anda ditahirin. Heeh. Ngeunah nih. Komo jajan kieu nya. Alah, heeh si Ujang. Limat pokoknya. Iya pisannya pelam. Make gula. Murah. Make keju atuh mah warga. Ujang make keju. Bisi Ujang mah. Ami mah dek beuki tapi nilila. Ya beuki kayak ada panas kan untung ngejedud. Memang di sagala kuno panas ngajedud, kuno tiis ngajedud. Ami mah haben we ku sagala we ngajedud. Ngejedud hate aing. Aduh Gusti susu ge jadi ngejedud kana hate. Mantap pisan deh. Sumpah. Ami eta nu etana nih hayang. Ami mah. Muntahin mah. Tata rezeki mah. Ukri etana. Sabar aya. Tah ieu Ieu teh kerajinan tangan tinu keresek. Si aya nu ieu. Da daripada ayeuna Ujangnya keresek teh di anggar dijieun sampahnya. Ya, sampah dijieun. Tapi da ieu mah keresek. Terus komo di mun teh diduruk mah da hese keresek mah tidak bisa terurai gitu kan heueuh. Ya heueuh. Tah, jadi ieu mah si teteh mah halus kreatif tinggal jadi nu kieu. Sok anu rek order atau anu etanya kayaknya siap tang kayak ka Ami. Pokoknya si Ami mah segala didagangkeun we. Gitu dah teu naon deui itu jajang. Nya da. Urang teh kudu motekan. Bener daerahna mah kudu kitu nya. Segala didagangkeun we. Segala didagangkeun we. Ujang didagangkeun. Tuh da lucu ieu mun dipayetan ya Allah tah ieu mentah keneh. Tapi ieu mah nih geus aya ieu mah ku bunga sarua keresek oge semua. Semua anak we keresek ieu mah. Semua anak we. Ujang alus. Nya bener teh. Antu sampah keresek oge mun anyarnya. Nya keresek anyar mah nya lebih halus nih. Nya leuwih alus. Leuwih ngagurilap. Nya heuh bener. Pokona mah di order we di siap kayaknya tiasa di order ka abi atau ka amihnya. Tapi PO juga na barangan. PO nya soalnya ieu teh mun sakieu sabaraha lami teh? Paling 3 hari beres. 3 hari beres. Andai. Gancang. Ai sakitu mah sok. Ayeuna can mintel-mintel keresekna, can ngaguntingan, can ayeuna ieuna nyulamna. Bener. Julup we. Mun pujang tenagaan moal. Moal. Kaotakan moal. Moal. Aing mah mending ngajualna we. Bener teh. Pokoknya mah diantos we. Nah, di orderna ka Ujang untuk ka Ujang ka Ami. Soalnya ieu PO 3 hari. Dia teh jalan-jalan ka Lembang. Terus nyimpang ka pokoknya mah followersnya nyaeta Mang Asep nu dina YouTube nate Mang Asep eta teh sok komen wae nya tah ieu jalmina teh Mang Asep sareng istrina nu geulis pisan sareng si Neng aduh Gusti Neng nih siga Arab pokoknya namanya di Lembang ting Lembang belah mana nah habis bisa siga Arab kieu nya pokoknya mah nya kitu we hatur nuhun pisan ka Mang Asep sareng ka si tetehna nya tos diangken ka dieu nya tos diririweuh saya digarandengan Can 3 dan tersanggup pokoknya mah tinggal menta iya we meureun di bahanan meureun rek baliknya kaera kan urang mah nya pokokna mah geus disuguhan susu ge asli bisa meresela dia teh pokoknya andai Ieu
Ami kan tahu. Anu kaharwana. Karena Canda pun. Untuk anu ya. Yang ieu geuning sagala. Aku mah mawana ujang Era balik. Encan saya susu tinggal 2 botol. Encan cai karamat. Hanya saya karamat. Ujang si acan itu kembang Alas ya. Nih era gitu. Aduh, tinggal di candi bere kembang. Ini bu, dia jangan buru aku mah mawana. yang tak susuna karena itu mungkin kantong. Atur nuhun pisan, atur nuhun pisan. Teteh. Amangnya apa nama sih rehat katanya aneh Salim. gelis ya Allah. Ujang ieu Nya nih rebo, ami kumaha mawana sok. nya kieu we ami eta we ujang eta ami mah ieu we susu kieu. Akhirnya jeung ieu kieu we ami. Aneh. Buru ujang itu. Buru. Ini jeung ieu ararese, ami ke heula, ami dagoan.